Ilok kemarin udah disunatan teh ngamuk. Iya maunya. Lok mantri nage daikeun nya. Kemarin sih nyunatan make naon? Ilok rasar kuateun. Atuh kuatan kulaser ge ku arit ge hade. Oh, bangkawara. Banyak make arit. Geus kolot kitu si Lok dibabat heula. Bener dibabat heula lah. Bapak, cenah pangmasarikeun kieu. Sepatu geus waras. Aduh, yang naga ayeuna. Isuk lamun geus warasnya. Ayeuna mah ya keur heula. Naon di? Aduh eta kena pepeng aduh nyeri. Naon di? Terus udah tuh. Ya, Mi tereh waras, jeung ameng heula geura, kitu le tereh waras. Jeung dibawa ameng. ameng ka mana tuh, Pak? Ka ditu be ameng ka ditu. Jeung ra jeung. Bapak ke geus kai. Nah. Bebas ngaganggu be ya. Jeung itu. Zaman nu kamari. Jala itu make sarung make sarung egeg gitu. Naon mangga dia? Naon be? Eta banget mending ngenes. Ndi cenah pangulikeun kentrong ku bapa maneh. Isuk lamun teu waras cenah ge pangmasarikeun kieu. Tenganda. Paling ibu pas sama Dede Brul. Oh. Teu da arek cenah ge. Palingnya bapak maneh mah Dedebrul. Jal meulina dindi. Di warung di ditu aya cenah ge. Oba. Di warung cenah. Di warung sahanya. Tokok nama di warung itu beda aya oba. Oh deh. Ya yang tere waras tuh ya tanah. Hayang kumaha tuh cara mun teh waras? Song dioloan yuk. Diuluan. Dideng-dengkeun kau. Ngomongna teh waras. Oh iya. Yo, kieu carana. Kumaha carana? Yo, mana yang tere waras? Kieu dideng-dengkeun ka awewe. Ngomongna kieu tah kitu hayang es krim mah. Atuh ka awewe ge kajeun padu mah ka jama we. Heudi. Heuh, dicobaan. Nya. Banyunya seperti banyu mineral, enak rasanya ngombe ciu langsung depar. Roy songong jowo ngaku ne wong Jawa, iki wong mamen demong diciu pokoroso. Cuswa punten jang cengarangon atembana kernaon Pak Mantri. Sopan sia ka mantri. Hong nanya bener-bener miluan Putih banyunya seperti banyu mineral, enak rasanya ngombe ciu langsung tepar. bola manya jeung ngombe ciu ih kumaha sih mulai ya ganti Ek nanya. naon Kamari si nu nyunatan Mang Soleh. Pak Mantri deh. tu lain Saha? jama Saha? Jadi kunaon? Ning can waras kene masih egeng. yo eta teh kieu posisi kamari pas disepitan teh mati lampu tak lah beres sosole deh jeung peso Pantesan egeng tuh waras-waras. ya Allah nya malah ku sia dolok mah
Gitulah suruh edeng-edengkeun. Parah. Yo, kamarnya pas disunatan atuh budak geus 20 tahun ngira ka kada sunatan. Dilulut eta motongnya. Geus tok jujungkelan. Deh, tuh waras-waras gua atur waras. Cicing. Aya jamana tuh. Heeh, mantri jeung budak kaletik malah ngarumpi. Gandeng lah. Tang suara sencan. Yalah, milikan. Bau. Parah. Atuh sieueun gitu tuh. Sopan. Aduh, cuma bang kawarah lain adu tolongan malah disangserikeun. Aduh, paksa dut deh, aduh ngeri. Tika. Lok si Rina aja si Bagol lok betahnya di Jakarta. Iya, apa kabarnya? Oh, meni kabaran enggak? Kenal pun tuh SMS atau Lok teh yang baliknya. Duga atunya. Tapi cenah tika mah tika ngadenge. Batur cenah betaheun. Tapi duka sih syukur atuh ai betaheun mah. Ilok ingat ka urang kali dia di lembur. Dukanya iya. Tapi aya teu inget mah sigana kabangeteun ka Cida eta yakin. Ya ulah teu kabangeteun ka Cida. Enggak. Urang lah poe bareng. Ini. Ayeuna indit eueuh kabar. Biar ingeteun ming menteu. Karena raon di neng. Kepo. Ini gitu neng. Kumaha kami be? Neng, hayang es krim deh. Bade hayang. Hayang. Najis bang kawara. Balain teh waras bae kita mah tambah lila. Aduh.